Masya Allah kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sadidan keur nangis pohara nangisna pohara fakultu cek Sayyidina Ali fidaka abi wa ummi ya Rasulullah mayubkika naon anu nganangiskeun katua qala saur Kangjeng Nabi ya Ali lailatan usriya bi ketika peuting diisrokeun simkuring ra'aitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti di antarana Kangjeng Nabi didelekeun ka sorga bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga ditinggalikeun ka neraka bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka ya Allah ya Rabbi korenganan sarwiti ambalaya di neraka awewe malulu Gusti Allah nu cek rusia dena yang terjadi awewe can puguh tekan nerakanya lagi awas ya tas awewe lalaki ya awewe lah ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan nek teh cari kumaha cek Kangjeng Nabi wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha belah dia aya awewe deui digantung letahna sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana nek teu kumaha cerikna wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha aya awewe anu digantung di talian di bagudet sukuna datang ka susunat leungeunna datang ka embun-embunanana wal malaikatu yadribuna ra'saha sementara malaikat ngeunggelan sirahna di maqami aminan nar maka pentungan tina seuneu da kumaha teh cerik da Ali wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar aya awewe deui aneh ari beungeut na ieu beungeut babi aya awakna awak himar dek kumaha teh carikna terakhir wa ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi awewe rupana kos anjing bae kos anjing kumaha teh carikna Ali taqamat Fatimatu Siti Fatimah nangtung kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul ma amaluna dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzab bi adzabin syadid disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah saur Kangjeng Rasulullah amal mu'allaqatu bi syariha fa innaha kanat la tughatti sya'ha minar rijal awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu eta adalah umat simkuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram pan kuari deuleu di ditu di hareup esuk-esuk jam 7 pan kolot ge kararieu wae neuleukeuh itu mah buuk dah mantep tuh weh mantep jasa itu mah putih deui urang mana itu wah Lampung gede adat ieu mah ye ai itu ngarundai itu hideung Brebes coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadele wala qad ra'a
min ayati rabbana qadra min ayati rabbihil kubra. Masyaallah. Ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal muallaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana. Kemudian lak-lakana dicician ku cai panas. Fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina. Asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana? Peting-peting kalau loyogan malulu batur ge bali. Sapira mau berkat doang. Kok koprak beak 12. Mal dibejakeun aya jelemana di dieu. Coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12. Asal boga duit diusapan salaki, asal teu boga duit balik ka ditu. Gedean kanjut bae. Ngojek ku ngojek teu meunang duit bae. Mabur. Cek salaki hek bae. Mun sugih aing nyandung ya sebenarnya mah. Ngancamna kana nyandung. Ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye. Kiai kawinkeun atuh, emang kumaha? Nu di imah galak. Ya Allah, cilaka ya si Dade. Ayata anu digantung susuna, wa amal muallaqatu ala sadiha. Anapun awewe anu digantung susuna, fa innaha kanat tu'zi farasa zaujiha. Eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana. Mempersilahkan kanu sejen, bahkan masang tarifnya. Masang tarif. Tukang ojek cukup 10.000 utang. Supir angkot 15.000. Ya Allah. Tukang kenteng 50.000. Kiai emang aya di Cilongok? Aya. Kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho. Emang Kiai pernah ditawaran aing? Siap. Dulu bajasa di dia tah di Kebon Kalapa. Masya Allah pohara jasa itu. Pak Kapolseknya sering ngider. Maksudnya neangan kan ge. Geus teu pareres ya. Lah ulah sok bos sombong atuh pan di deule di ditu yang subur geja kos kitu. Atuh silut pi ge pan kos kitu. Atuh meureun nu dariuk dieu ge asana atuh lah. Kan teu kanyawan we. Is mudah-mudahan udah diuk dieu mah teu amin ya rabbal. Ngan hayang doang. Kakarak endek doang. Mudah-mudahan ulah jadi. Lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nya. Sedengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria. Dicek heula ku kaumna 12 qabilah. Kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran neuleuh lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung. Ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya mungkin nyawa. Tapi nu dipumping ku Yusa bin Nun kikalib na ieu mah nama teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebejanya ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum tegalode mah Kangjeng kumaha ulah na gedena Kangjeng Nabi Musa pokoknya mah orang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati orang diinstruksikan ku Gusti Allah
lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kanjeng Nabi Musa moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge nanaonan pasti eleh urang bener oge cek eta Kanjeng cek Yusa mantap nya mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha nanaonan menang urang kajen kumaha ge kami mah dek nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae ge eta bisa pake ngiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake ngiuhan ku sia bayangkeun tah mah pada jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanjut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyecelek mah kadinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyecelek kaju kagulung ajar kiamat ku aing teh cak anu bohong eta mah ku gede-gede teh kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungeun milu cenah lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah atuh kos kitu mah sin atuh urang eta teh Allah mah endek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laleutik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaledengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laleutik tapi 5 waktu pan pohara mantak haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi kan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun ieu teh Quran ku ngeunah-ngeunah ieu salat dinaheun masyaallah teh eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kadari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cek kaumna nu 10 golongan inna lan nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka iraha ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal ka ditu datang ka iraha ge moal bae ku ari mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk maksakeun mah ka ditu cak kaumna ieu fadhhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira Pak eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa
jajaba kuari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikan titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tadi dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunat embung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat embungeun keneh bae takos kitu teh kuari diberi nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta tah eta teh maneh pan diberi nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema diberi nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas payahna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani. Eta pan ancaman ti Gusti Allah diberi nikmat heula ku Gusti Allah teh. Ya Allah. Wari urang diberi nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Diberi sehat, diberi boga mobil, diberi boga motor, pamajikan geus sehat, malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung, mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat tah. Mantak naon gunakeun ku urang pake ibadah, ngaji. Keur teh ngabesan mah heula ngaji. Juk gitu pake ibadah salat. Di lembur urang, ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah. Jelema fakir miskin anu rada kasulitan bantuan. Nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang. Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang lagi nggagerakeun Gusti Allah dibere nikmat teh lah kaum Kanjeng Nabi Musa ibrek ngomongna kos kitu Musa muncak ngomong urang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajeun teh inggih titahan kami mah teh hayang ai hayang teh mah tu sia bae ka jeung pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok irud deui di wae ngomong cak Kanjeng Musa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong ciku ya Allah ya Allah kepada Kanjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ngadua Kanjeng Nabi Musa qala Kanjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi abdi masanya nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot Kanjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu ulah deuleu gede jeung jangkungna ulah deuleu jauhna pokona mah ieu mah instruksi ti ku pangeran kae ge aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami mandek di dieu bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kae ge aya kabarna ka dieu eta ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu teh ngalecehkeun jasa Masya Allah kos di lembur urang nongtrong deuk dulur ngararaji hayu urang mumpung hirup keneh mumpung dibere umur urang ngararaji cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habek ta tongtrong sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha tenang ngadoa Kanjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa
ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami-kami maneh-maneh kami-kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah tita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah. Pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa. Ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu. Teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusap unggal deuk salat diciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak jeung ka mana ieu nu nyiduhan teh ke muriang apa naon cek cenah teh inu nyiduhan eueuh manta salat subuh teh tuh haji bae panjenengan teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah sa Kangjeng Nabi teh ye aju eueuh ka mana ieu kula teh muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek cenah teh kula cenah nina ngasana sa Kangjeng Nabi teh Muhammad diciduhan bae maneh maneh teu naon geus lah walau mah ku mah kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam ku ari mah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing di bojong loba kene goblok geus kakarawat bae can gelut cadaon huntu geus uplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Kararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipikeun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu kitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sahanya ku sia saha itu si jelema di dalam orang kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji pondok pesantren santrina aya beureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nang kang ora kamar disayurkan ku santri gitu papan tolol sia ka dieu deuk aja pada kalanang ka aing hah deuk kalanang ka aing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia ka awas sia ngalanang ka aing tolol mereh teu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah paneta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun bisi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantak atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek batu ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah ta eta kiai tuturkeun mah kos kitu
Mantek kula inget bae mantes pesantren di Garut ya dek pesantren ka mana ulah sakal maruh ka ditu bae ka Banjar bae. Ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae. Pesantren lah kadinya datang kadinya pan karolot kiaina. Karolot ngaji ba'da isya teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim. Pes. Santri mayak hes kan ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes barengnya aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu adu mangsi di kadieudieun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon teh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek ieu teh udang pannya kadari karena banget kabeh atuh hari deung kabeh geus arah rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta nek nyalahkeun saja bae nek nyalahkeun saja mun hideung jakunyana keneh mun kitu mah ku urang jajan ku jakunyana eta kos kitu teh kiaina kolot bebeja menang 2 bulan teh bah lari pindah beja kiaina geus kolot tilok nyurah kiaina kadang didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surah ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyaho daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiai na nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tek masyaallah ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleuan roh kadeuleuan ku nya nama pan urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kadeuleuan roh kadeuleuan oh roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleuan eta ku Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan titeh didinya bae orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri di aralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna pan nya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri beak kabeh ku santri unggal poe ngalaan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia kadieu sia deuk ka Jamil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuna pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 ceknya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling we jebret ngeunaheun cek nu nanya sia nampil eta nikmat jasa cek kana teh ngeunaheun jasa masyaallah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat 2 saumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nujuduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek etalah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silat besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema. Teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tah mah atuh
Mantap. Ya jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab, lain maca kitab mah gampang. Nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang. Kiai kos kitu dituturkeun. Ulah, kiai ondo tah mah. Tah eta teh narimana urang. Alhamdulillah, meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus ber naik derajat urang. Tek. Tek naik. Ulah aja awas yang ngomong deui teluh siapa. Ilmu etana nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang kamana ieu loyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal takat teu dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atau komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batina sadar dan narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa ta teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu ya Kanjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti geus jawara pan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kos kieu atuh dah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa jadi lantaran boga lawan Firaun jadinya nama luar biasa ieu nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara ieu na ge teu kecekel kuduan gede sebab lawanna Firaun Pak mantap ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah jelema tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudehan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan ummati umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing ye kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cek cenah mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tah ditanyakeun maksudna dek naon ieu umat geura tulungan hayu geura kami tah eta mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun ku ari teu loba maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleuh tuh urang Cikupat tuh sering maca shalawat tuh kan budak teu bagus jeung maca shalawatna ya. Kunaon hayang naik pangkat. Kadeleuan ku Kanjeng Nabi ya Allah. Mata kieu ngadoana pohara Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara. Aju boga lawan Firaun, menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bangkawara aja saya teman ngomong wah tah geus kieu bae babagi cak kaumna atuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu idab anta anjeun bae Musa warabbuka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna inna hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu mantak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin besi pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hayang nyaho coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abah ye tapi ku Allah diijabah qala fa
innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kangjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawarah ka pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae arba'ina sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae tadi tuh moal bisa balik ke moal bisa muncan urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyaho kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin ku kaula eta kaum buang kawarah teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kali itu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun ge Abu Nawas pas perapatan kata limbang kumaha Abu Nawas tenang aya kene cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia pam peler sia nu gede mana Abu Nawas mah aya deui bae pam tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler nu bener ya bener aing mah porosotkeun nah ieu gedean dua kakaler yuk cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kos kieu lain Abu Nawas atuh kos kieu mantap urangnya gitu lamun ket bae kasarung atau kata limbang cekel peler nu mana ya nu rada gede pas kebenaran urang nyekel nu babaturan burut iya nu gede mah ya Allah aya beta Abu Nawas dah ieu fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kata limbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira kata limbang na teh adalah arba'ina sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu parasek geus ulah dipikiran maneh ibadah ka Allah ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu pasek fala ta'sa ulah dipikiran atapkeun konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiaina ge dititang adu kotok deui ayo kiai ka dieu hayang nyaho ieu paleh heula ieu kolong aing naon paleh mah di kieu ge diseket-seket heula ayo paleh heula kiaina dititang pan eta bangkawarah jasa kiai teh ditang adu kotok ditungtung mun teu awas digolok ieu sia tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai ge resepan teh ieu keur carita dakwah nah ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nu nuturkeun aja nu teu nuturkeun urang kos ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong nu teu pararuguh di lembur teh ngabangun mushola kitu keneh encan kabadanan mah komo eta teh ulah didengekeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji pasek antepkeun urang mah terus bae kegenya ku galedeg ge artina maknana engke makna kos ku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun lain geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana
samampuna ke jelema nu nangtangan nu ngomong macem-macem teh delekeun sebab hakikat nama lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentang ka Gusti Allah tinggal didelekeun bae tinggal didelekeun tah ieu fala tasalal qaumil fasik fasik berarti nyana tengah dukung karena siar-siar agama Allah antep teh delekeun coba hayang nyaho tungtungna mah pararahi ka bae atuh pararahi nyana pae nu ngabangun ge pahieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleu jeung ka tempat da ieu keur leuletikanana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuna bakos didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh ajak mitohana dek nyeun pondok mah di dieu bae ye ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ande teh anak abah teh sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu kok ngiran teh ieu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae ai teu diajak padahal ngariung teu diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilek bae ieu kunaon abah orangan teu diajak ngariung pada teh aya tadi lembur tah mitoha teu diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipicen berkat berikutna teh aya abah teh diajak dibere berkat da bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau sia tah los jang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung sia rek ke pasantren mah belum kali kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu masyaallah aya nu jeung kolot sorangan dibiayaan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek bae teu resepkeun ka anak parkeur ieu mah santri geunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos kitu kolot geus teu beus menyeun pasantren mah gitu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin geus ulah ditolelir jelema-jelema fasik mantep urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala gas kuarimat tenang Musa fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin bener bae eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna di dinya tadi jurang ti kebingungan kasaruk urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik ayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudian nya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah ieu kaum teh ayo orang balik berangkat balik ka dieu ya berangkat mimiti ba'da maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cing pan urang aya di dieu deui salah ya ganti pemimpin sia kemana ya balik orang kaditu tuh parahna kaditu ih jalan kaditu kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya dirinya deh gitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah yeuh ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat ayo tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat ayo berangkat kabeh 600.000 wah ieu jalan nu bener mah oh bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana di ditu teh aturan mah bengkol ka katuhu urang kakeca ieu ayo balik deh iya bener mah ayo berangkat geus sia jadi pemimpin urang balik asal berangkat isuk-isuk maghrib pada ka dia deui ieu urang pokok-pokokan di dieu bae urang ya eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah nah iyalah yatihuna
fil ardi bingung nyana didinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya deui berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qaradu malah-malah teu kararuat atuh paeh mulai di setahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deuk kaluar tidinya unggal paeh berangkat bedek balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ka dieu meureun balik beuh ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui ayo 600.000 teh ya hatan qaradu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 entak wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya blek pararaeh kabeh 40 tahun bulak-balik jadi disiksa ku Gusti Allah. Masyaallah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayyudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarit Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggilna dusa kumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we iya instruksi ti Gusti Allah mal kebal deui cenah mah oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya ka ardul muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok deui ke geus bae Kangjeng Nabi Musa di dinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut. Nan gede. Tugas kula nyebutnya embung. Jagain ya Allah, malah embung mah kapaeh gitu. Ye, cakang malakal maut kiamat sih cenah. Serius ieu mah kula mah tugas embung. Jagain itu embung mah kapaeh gitu. Sanggeuk aing paeh. Malakal maut ikula mah tugas tugas bejakeun ka ditu embung mah ka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayang paeh bejakeun cing malakal maut aing kumaha bejakeun ka ditu aing mesti carekan cenah ku Allah ieu kadoa Kangjeng eta malakal maut Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh nabi Gusti rasul Gusti diinstruksikan maot paeh embungeun ja kudu kumaha kula mah bisi kasalahan embungeun kumaha Gusti hae embungeun mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendeunkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeunna eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan oh nambahan geus lapor ka Gusti Allah tambahan sakumaha cenah hayangna sakumaha mung setahun 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah
dampal leungeun tendeunkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkuk ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureun mah ribuan tahun heuh sakitu lamun geus beak mah paeh keneh bae jadi paeh keneh paeh keneh mah kuari bae ke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah geus ridhoeun kan ridhoeun geus kuari bae nu bener ya besi ngamuk engke pan ngamuk bae bener ka Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ya kuari ridho pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran nah ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh keneh balik naon kirinya ngising di dinya kuari bae geus di dieu teh tak ieu